Yan ari perbedaan ucing jeung ucering naon? Ucing jeung ucering. Ari ucing mah sukuna opat, ari ucering mah sukuna oprat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya barang najis, aya barang suci, aya deui barang muta najis. Nu suci moal bisa jadi najis. Nu najis moal bisa jadi suci. Ngan anu suci bisa muta najis. Ulang, nu suci mah moal jadi najis, tapi jadi oge muta najis. Itu najis moal bisa jadi suci, ngan ari mengaruhan kanu suci mah bisa samping suci cikiih najis. Ngatu antara samping jeung cikiih maka lain cikiih nu suci melainkan samping anu muta najis. Gitu Red. Bila mana bergabung yang buruk dan yang baik, yang jahat dan yang baik, maka yang buruk akan mengalahkan yang baik. Itu watat ba'un natijatul akhosamin tilkal muqaddimati hakada. Aya barang najis bisa jadi suci. Aya sabaraha rupa barang anu najis bisa jadi suci. Ya, sebenarnya mah aya dua dah, hendak dibejakeun hiji we. Kunaon solahna eueuh. Naon juludul mayyitah kulit bangke barang teh ya, barang teh disebutna maujudan. Ya, barang teh dibagi tilu heula. Ya, barang teh dibagi tilu. Hiji aya masuk hayawanat. Makhluk hidup. Mana manusia, mana binatang. Tuh. Nomor kedua jamadat, benda padat, batu, kayu, kopeah, jamadat, tanah, jamadat. Oke. Yang ketiga fadulat. Naon ari padulat? Padulat teh kotoran. Ya. Sesuatu anu keluar dari tubuh. Eta ngaranna fadulat. Nah, para hadirin, dari yang tiga, satu hayawanat, dua jamadat, ini suci. Adapun fadulat kabagi dua. Aya fadulat anu suci, aya fadulat anu najis. Fadulat nu najis, contoh maafnya nu keur barang daan, pura-pura torek we. Hiji cikiih, dua podol. Nomor katilu darah. Oke. Nomor kedua aya nu suci, mana ludah, ingus, keringat. Aya conge suci. Cuman ayeuna papai nomor pertama jamadah. Hayawanat. Hayawanat hukumna suci kecuali 5. Kan di opat 5 gitu kan. Hiji anjing, 2 babi. Nomor katilu hasil perkawinan anjing jeung babi. Nomor kaopat anakna anjing kawin jeung embe. Nomor kalima anakna babi kawin jeung embe. Gitu. 5 tah. Selain daripada itu semua hewan hukumna suci. Bajing suci, keuyeub suci, pian suci ya. Pian gelut. Ngan sakabeh hayawan para hadirin ya. Ieu kabagi dua heula. Aya anu makul, aya goer. Aya nu halal, aya nu haram. Mana nu makul? Panjang bahasanana ya. Mana nu goer makul? Eta oge loba, termasuk monyet jeung kuyak eta goer makul. Makana kahade
karet lamun maneh aya nu ngabejaan cenah ieu ubar nyeri huntuh kudu ngadaang kuya teu meunang haram cenah ieu hayang anu naon kulit araratul bae kudu ngadaang naon daging monyet atawa atan bayawak lin ulah haram gitu cenah ieu naon hayang jadi bulu kumis ya kudu make lancah di beuleum pan lancah goer makul ayeuna di beuleum atuh najis dah ya gitu. Nah para hadirin ya pertama anu makul boleh kita konsumsi maka jika mati disembelih dengan benar hukumna suci. Hayam dipencit bener mencitna suci, sapi makul dipencit bener mencitna suci. Dari mulai tanduk nepikeun ka tulang ieu kabeh oge suci boleh kita konsumsi. 2 makul tapi dipencit teu bener. Seperti nyapaena digeprek kuluna atawa Ustad Fian aya nu mere embe gering embena karena kerek dipencit paeh manten culak cileuk eueuh jelema sosok deh maaf ini lain contoh pengalaman manehna aing deh cuy dipencit ku manehna kumaha najis haram masukna bangke walaupun goer makul walaupun binatang makul jika disembelih tidak sesuai dengan aturan syarat maka hukumnya jadi bangke. Nomor katilu red hewan goer makul ketika dia mati maka ia mah otomatis jadi bangke walaupun dia disembelih ya. Misalkan si Atok ngajajar kesaktian mujib mau goer makul walaupun disembelih ya bangke hukumna. Garet misalkan menang gajah ditewak eta gajah dipencit ku garet tetap hukumna bangke oke kaharep wa uzmul mayitati wa sya'uha najasatun. Tulang bangke, kulit bangke, daging bangke, tanduk bangke termasuk gading gajah eta hukumna najis. Maka nakahade maneh lamun aya nu mere cangklong tina gading gajah najis eta. Ulah ditarima anjeun teh kasadeng jual deui ku aing kudu semena. Gading gajah, culak badak, teu meunang eta pian kongkorong bagus untuk monyet. Teu meunang digantungkeun jadi kongkorong dibawa salat maka salat mamawa najis teu sah salat pian wa juzul hayawan itu. Inin pasola min hayyin bahwa kamaitatihi. Juzna binatang makul lamun dipisahkeun ku urang diambil ketika hewannya masih hidup maka eta masukna kana najis. Contoh ya domsek ningali hayam liwat jawerna mun cuk si domsek geunah amat mun dibeuleuh tapi ieu hayam tatangga kumaha ya di paraban eta hayam ngadeuketan geuwok gitu dikeureup jawerna doang aju dikeuretan kumaha aju di ieu masalah pengalaman teh pengalaman maaf nya ieu mah lain contoh pengalaman maneh pengalaman nyarita Indonesia digoreng kumaha bangke najis teu meunang aya hayam toledo kurang pincang sukuna diala hayamna hirup keneh bangke kitu ya kecuali lamun manggi suku hayamna meunang mencit ya kan barat sok pernah usum tadang ya naon gantungan kunci motor tina suku hayam barat nyorang usumnya kumaha ku anjeunna eta para hadirin beres tah
ya beres ya. Tina naon barang-barang anu tuh. Adapun anu jamadat maka kabeh oge suci. Suci. Tanah suci, pohon suci, naon batu suci, segala oge suci. Dan awas, tidak semua yang suci boleh dimakan. Tapi yang boleh dimakan haruslah suci, umum khusus mutlak. Syai'ani yajtami'ani pimadatin wa yanqaridu ahadu kullin minhuma pimadatin ukhra. Itu tiap-tiap santri pasti jelema ngeun teu sakabeh jelema eta santri. Itu tiap-tiap anu boleh dimakan pasti suci, ngeun teu sakabeh nu suci eta meunang di daan. Beko suci teu daan ku siapa tadi. Cangcut pemajikan suci teu dah cuci meunang di daan henteu dicocok. Itu menang ngomong sembarangan padahal bisa jadi gosip ya. Bahan jadi gosip ka bulan Arab ya. Kadang pernah nyocolkeun karena cangcut pamajikan. Sudah. Ya, semua jamadat itu hukumnya suci. Oke. Nah, maka para hadirin datanglah orang karena pembahasan ayeuna. Naon bahwa juludul mayyitah ari kulitna bangke. Pertama naon nu disebut kulit. Kulit ieu adalah juz'ul jasadil juzna jasad tapi anu johirna. Kata ngaranna kulit. Itu para hadirin, juzna awak anu bagian luar. Kulitnya eta mah kulitna rek kenceng atawa geus peot. Model nini geus polot kulitna peot dikuncir bisa eta kan. Masyaallah. Kalau tambal ban rek nambal kurang nih menyebut kulit sedih. Itu ya orang mapai kalimat heula we juludul mayyitah kulit bangke. Nomor kedua apa yang disebut bangke? Bangke adalah satu hewan makul yang tidak disembelih dengan benar. Ya, pahami? Hewan makul yang tidak disembelih dengan benar. Hayam teu kapencit najis bangke. Embe teu kapencit bangke. Atawa dipencit ngeun teu bener eta oge bangke. Setiap bangke najis. Hurrimat alaikumul mayyitah. Quran apa hadis ada? Aing nanya ka tukang kitab ya mah. Sapina. Nomor kedua, binatang goer makul. Rek disembelih ataupun tidak, maka itu hukumnya bangke. Jelema molor wae ku si pedot eta oge bangke. Mamawa najis ka unggal lembur eta oge bangke. Sebutna bangke leuwih najisan urang lembur urang wae. Nah, maka para hadirin tina dua kalimat ieu ada najis yang bisa jadi suci. Naon pertama julud, nomor kedua al-mayyitah kulit bangke. Atuh setiap kulit bangke binatang ieu bisa jadi suci. Kumaha lamun lain kulitna maka lain kulit mah teu bisa suci. Daging bangke teu bisa suci, tulang bangke teu bisa suci. Oke? Nomor kedua lamun lain bangke. Kumaha eta mah moal bisa jadi suci sebab gatiahna oge geus suci. Oke, sampai di sini tidak dapat dipahami? Tidak. Ya. Nah, para hadirin, pancek Al-Qur'an jelas bahwa
hurrimat alaikumul mayitah, diharamkeun atas kalian al mayitatu bangke. Sedengkeun eta bangke sebelum turun ayat ieu hukumna boleh, hukumna suci. Maka datanglah kaidah di dinya dan wa tahrimu ma la yahrum wa tahrimu ma la yasabiharamin, itu ya dulu ala najasatihi, mengharamkan sesuatu yang tadinya tidak haram, iya teh jadi dilalah bahwa perkara eta jadi najis. Betul. Ajan lah, gunakan soal ajan. Kalau udah mendengarkan lamun ajan guna. Lebih ke mana tadi dah? Ajan. Ya. Lebih ke ajan sih. Hurrimat alaikumul mayitah, diharamkan atas kalian bangke. Sedangkan bangke tadi nanti diharamkan. Ngaharamkan sesuatu anu tadi nanti diharamkan, iya teh ya dulu ala najasatihi, yang indikasikan bahwa eta barang jadi najis. Oh berarti gitu mah berarti jelema oge lamun paeh najis dong. Oh maaf eta mah kataksis ku ayat anu sejen walaqad karramna bani jelema mah ulah-ulah tadi pencit ya. Eta mah geus suci lantaran ditaksis ku ayat. Ari eta simut jeung lauk eta mah ditaksisna ku hadis, dikecualikeun kecuali lauk jeung simut maka eta mah hukumna suci walaupun mereka bangke. Gitu. Kumaha cenah lamun aya ikan duyung mati. Museumkeun. Eta budak eta jang aya putri duyung, aya ikan duyung. Aya ikan duyung mah aya. Aya bener ikan duyung mah. Okos lumba-lumba lah, rada mirip-mirip jeung lumba-lumba. Jauh jeung bujaer mah. Dan ari eta putri duyung mah atuh bener-bener fiktif eta mah. Teu aya. Seperti halna pocong, kuntilanak eueuh. Bener dah. Mun aya datangkeun ka dieu ayeuna mumpun ramean. Mop aya mop. Mun kurang teh. Kok mau kuntilanak datangkeun ka dieu, asal susuna gede we poe ge lah. Ampun beuleuh. Teh. Pertama lamun aya bangke satu kulitna najis, buluna tulangna najis, terus dagingna jeung sagalana huluna oge najis kecuali dang cenah itu satu wabar. Naon ari wabar? Bulu yang memiliki tangkai seperti bulu bebek, bulu hayam. Eta nu kitu bulu, ngeun eta mah aya tangkaian ya. Jadi aya dahanan kana bulu. Pan eta bulu-bulu keneh. Itu. Nomor kadua raos. Naon air raos? Bulu tapi na hareuras. Itu makana nu heureus mah ceuk pamajikan maneh ge raos. Ampun bek we kurang ngerasa cenah terbeuting. Pamajikan laki cakeun. Nomor katilu aya deui ieu sup. Naon ari sup? Bulu anu lembut rarintik nya kos buk mamang ieu tah. Eta lamun dicukur biasana sok aya dina embe. Ya, lamun dicukur kena jadi wol. Tah, nya bulu teh teu lepas ti tilu. Nya, aya bulu bertangkai, aya deui bulu heuras made landak. Nya, singa eta buluna haruras, gede namanya nama. Bulu gajah geuleuh derek. Nya, ieu bulu gajah. Letikan tina nyerek. Nya, letikan tina nyerek. Mane mah kitu sih lamun nepo gajah ketemu kajutna. Ada gajah itu lalean. Eta ari bulu-bulu mah teu masalah, dihukuman dikecualikeun eta mah suci. Lamun lepas makana dina sajadah ieu sok manggih bulu ucing. Kumaha eta bulu ucing? Bulu ucing dihampura pusara. Laksana jan asalna mah najis tapi eta dihampura. Sok aya geuningan leut nya dina sajadah bulu ucing gitu. Nah, ayeuna yan ari perbedaan ucing jeung ucering naon? Ucing jeung ucering. Ari ucing mah sukuna opat, ari ucering mah sukuna oprat. Serius amat. Biar kali. Dia status. Sok kerjaan status WA-nya. Ucing sukuna opat, lamun ucering sukuna oprat.
Nah, para hadirin, bulu hukumnya suci ketika dia terpisah dari kulit. Ya, ngan ayeuna adang, lamun adang manggih kulit, maka ia bisa disalamatkeun keneh. Manggih kebo paeh, maka sawujudna kebo ieu teu bisa disalamatkeun kecuali kulitna. Kulitna mah bisa disalamatkeun. Ya, kulitna mah kumaha carana? Ala kulitna doang. Kemudian piceun sakabeh buluna piakeun kabeh. Nomor kadua jerona deui. Temenan aya daging, temenan aya lemak anu nempel dina eta kulit. Oke? Geus beres kitu karak lamun bareto mah make papagan salamnya apa papagan salam? Ya. Ayeuna mah cukup make uyah atawa bahan kimia deui eta. Maka eta mah beres kabeh. Naon tujuanana? Supaya ieu kulit cepat kering teu kembali bau. Kemudian karak kumbah. Itu maka etalah cara ngajilin itu disamak ya para hadirin. Nah, lamun geus beres disamak, tandana ya, tandana samak berhasil ketika kulit tersebut dicelupkeun kana cai teu balik di bau. Eta tandana berhasil. Ya, maka tidinya mah eta kulit jadi suci. Pertanyaanna menang di dalam tante balik deui kana tadi dah. Sakabeh anu suci bisa di itu tinggal balik deui kana asalna. Ieu kulitna kulit mangu apa kulit kebo gitu. Ai kebo makul apa guer makul? Makul. Maka menang di daang. Sok loba didadangkeun geungeun di rumah makan Padang. Maka eta mah dang hukumna bisa disucikeun. Kulit bisa disucikeun. Timbul pertanyaan, kumaha cenah ayeuna kulit buaya? Oke, kumaha ayeuna lamun sok naon kitu tuh? Hah? Sok dijintas teh. Kulit orai. Para hadirin, ieu nya dina binatang seperti kenu kitu eta teh disebutna sisit. Ya. Hilangkan sisitnya, hilangkan bulunya, hilangkan dagingnya, ambil kulitnya doang. Makan begitu caranya mah tidak naon kulit buaya, kulit bayawak oge, lamun murni kulit doang. Lamun dibawa jeung sisit-sisit. Nah, ya, misalkan sok yang boga dompet tina kulitna kulit orai, ari sisitna masih aya teu meunang ya. Itu ya. Model sajadah tina kulit maung silakan asal bulunya geus bersih. Lamun aya keneh buluan berarti can beres nyamakna atuh najis. Oke? Sampai di sini tidak dapat dipahami? Nangis dipahami mana? Artinya gitu para hadirin. Mere pelajaran ka urang. Nu najis oge bisa jadi suci. Komo deui anu tadina mutanajis doang. Oke? Nu mutanajis bisa disucikeun. Bahkan anu najis oge bisa jadi suci. Komo deui hate urang anu jelas-jelas suci. Kullu mauludin yuladu alal. Maka urang teh kudu suci ada. Hiji urang suci pikiran ka Allah, suci hate ka Allah. Ulah sok babari suujon ka Allah diberet ditajung. Dosa naon poe ayeuna? Goblok. Dosa naon kan? Allah lamun bener-bener ningali dosa maneh teu cukup ku ditajung nyungsep kudu dina neraka nganyiksa. Wala yajuju istimalu awalil lahab. Allahu a'lam bishawab.